Assalamualaikum, hapunten bade sadayana. Hayu urang masak abdi bade masak sayur asem. Tuh urang potong-potong heula satos kitu urang kumbah nembe lebetkeun ngana cai panas anu ngagulak. Satos kitu oge lebetkeun per bawang-bawanganna aya bawang beureum, bawang bodas, sareng bawang daun. Satos kitu oge tong hilap ngangge asem, oge ngangge gula beureum, satos kitu ngangge penyedap rasa. Abdi oge parantos meser tempe, tempena teh parantos potong-potong satos kitu dikeuman ku cai royko nembe digoreng. Tah abdi oge yeun meser teri anu parantos dikumbah urang goreng oge. Satos kitu urang ngadamel per sambeleun nyaeta ieu aya cengek biasa per bawang-bawangan urang lebetkeun oge urang goreng. Satos kitu tomatna oge urang goreng nembe lebetkeun kana cowet urang rendos nya baraya tuh parantos beres tuh sambelna tempena tuh sayur asemna ieu we sareng lalap duka lalap naon ieu teh baraya tuh dicoyalkeun kana sambel nikmat pisan. Sakitu wae pangieutan ti Peribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.